Kulu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafs gitu ya, setiap lu bernapas, setiap lu ngarenghap, setiap lu hirup teh maut. Kalebet malaikat Ijroil udah ngamawatan dia maut. Tos teh nu hirup kajabi nu maha hirup. Tadi awitan we kahirupan di negeri akhirat gitu. Diawitan kahirupan anu sajatina. Da saresna mah di dieu mah sanes anu sajatina. Ieu mah sanes alam sajati, ieu mah alam ujian. Targetna teh lulus. Ieu mah alam pangumbaraan, targetna teh sukses secara akhirat gitu ya maksudnya. Di dieu mah sanes padudukan, sanes tempat anu sajati. Nah, tempat anu sajati nah mangke di negeri akhirat. Tamata lamun jalmi di alam ujian wae tos stres, kumaha teuing di alam sajati. Nah, gitu. Ieu mah alam bobodohan gitu. Maksudna teh bobodohan teh kumaha? Ieu mah alam sementara. Lamun susah tarasa lilana, lamun gering tarasa lilana, lamun aya karepot ge tarasa lilana. Silih berganti dan nami lagi alam sementara di dieu mah gitu. Ieu mah alam ujian, targetna teh kudu lulus tina ujian gitu maksudna teh. Teu acan teu alam sajatina. Ieu mah alam simulasi. Lamun simulasi wae geus gigih kumaha lamun dina nyana kitu maksudna teh. Tada alam punya anak mangke sabada kiamat gitu. Tak kumaha di negeri akhirat teh. Teu kada ditohong gitu ya. Teu kudu ake kumaha aja di akhirat teh. Teu da tiasa digambar ti ayeuna gitu. Nah, tiasa digambar ti ayeuna di dieu pangeran teh Gusti Allah. Engke di akhirat pangeran teh Gusti Allah. Pan sami teu beda gitu. Ayeuna di dieu keur di pangeran jeung Gusti Allah. Kumaha karasana hirup teh susah, minang sedih, berat gitu ya. Loba masalah, loba kecewa, loba nyeri hati. Geletuk we maot. Kumaha di dituna? 7.000 kali susah, 7.000 kali sedih, 7.000 kali nyeri, 7.000 kali berat gitu. Ayeuna di dieu urang keur di pangeranan ku Gusti Allah. Kumaha karasana hirup? Alhamdulillah, saprak mah ka pangeran mah geuning tentrem hirup teh. Geuning bunga karasana teh, geuning hampang di alam dunia teh gitu. Mimiti karasa nikmat ayeuna mah hirup teh. Mimiti bagja ge datang. Geletuk we maot kumaha di dituna? 7.000 kali nikmat gitu. 7.000 kali bagja, 7.000 kali bunga, 7.000 kali tentrem gitu. Dan teu periogi di ebutan kumaha ada di dieu teh. Engke keur gambaran di ditu gitu. Lamun di dieu wae geus susah, komo di ditu gitu. Lamun di dieu wae geus bunga, komo di ditu gitu maksudna teh. Jadi teu perlu kumaha ada ayeuna teh gambaran